Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun anal ikhlasu kana sayaktosna ikhlas teh wajibun eta wajib. Wal mukhlisu sareng sayaktosna jalma anu ikhlas indallahi disandingan Allah mahbubun eta anu dipika cinta. Waria sareng sayaktosna ria haramun eta haram. Wahwa sareng ari itu ria minazunubi eta tina pirang-pirang dosa al-kabairi anu gede. Wal muraiya sareng sayaktosna jalma anu ria indallahi disandingan Allah teh makruhun eta anu dipikangewa. Mamkutun anu dikutuk. Waqadzama sareng nyacad saallahu Gusti Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah al muraina ka pirang-pirang jalma anu ria biqaulihi kalawan dauhan Allah fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurauna wa yamnaunal maun. Fawailun mangka ari kacilakaan lil musallina eta pikeun jalma anu sarolat. Allazina tegasna anu hum ari itu lazina an salatihim tina salatna itu lazina sahun eta anu paroho. Allazina tegasna jalma-jalma hum ari itu lazina teh yurauna eta anu raria itu lazina wa yamnauna sareng nyaregah itu lazina al mauna kana nginjemkeun barang injeman. Wa fi ayatin sareng dina ayat innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina sayaktosna pirang-pirang jalma munafik yukhadi'una eta nipu ieu munafik Allah ka Gusti Allah. Yukhadi'una eta nipu ieu munafik Allah ka Gusti Allah. Wa sareng ari Allah khadi'uhum eta nipu Allah ka itu munafik. Wa iza qamu sareng di mana-mana ngadegkeun ieu munafik ila sholati kana salat qamu ngadegkeun ieu munafik kusala barina anu talangke yurauna anu raria ieu munafik annasa ka manusa wala yazkuruna sareng teu eling ieu munafik Allah ka Gusti Allah illa qalila kecuali saeutik. Wa fi ayatin sareng dina ayat walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi. Walladzina sareng jalma-jalma yunfikuna anu arimpak ieu ladzina amwalahum kana pirang-pirang hartana ieu ladzina ria'an nasi karena ria ka manusa. Wala yu'minuna sareng teu iman ieu ladzina billahi ka Gusti Allah wala bil yaumil akhir sareng teu kana poe akhir. Waman sareng ari saha jalma yakun eta bukti naon asyaitanu setan lahu eta tetep ka itu eman qorinan eta anu ngabarengan pasaa kacida goreng na ieu setan qorinan eta jadi babaturan. Wa madaha sareng muji Allah al mukhlisina ka pirang-pirang jalma anu ikhlas biqaulihi ta'ala kalawan dahuhan Allah ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi wala nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Innama nut'imukum pasti nama parin tuangan kami ka aranjeun liwajhillahi karena ridho Allah wala nuridu sareng teu ngarepkeun kami minkum ti aranjeun jazaan kana babales wala syukuron sareng teu kana syukuran. Wa ala asasil ikhlasi sareng netepan kana pondasina ikhlas wa ada janji saallah Gusti Allah at-taibina ka pirang-pirang jalma anu tobat minal munafiqina ti pirang-pirang jalma anu munafik bil qabuli kalawan nampa wal ajri sareng ganjaran al azimi anu gede ma'al mu'minina sarta pirang-pirang jalma mukmin al amilina anu garawe kabeh biqaulihi ta'ala kalawan dauhan Allah ta'ala illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Illal ladzina kecuali jalma-jalma tabu anu tobat ieu ladzina wa aslahu sareng ngabenerkeun ieu ladzina wa atasamu sareng nyekel ieu ladzina billahi ka Gusti Allah
wa akhlasu sareng ikhlas ieu ladina dinahum kana agama na ieu ladina lillahi karena Allah faulaika mangka ari itu ladina ma'al mu'minina eta sarta jalma-jalma anu mukmin wa sawfa yu'ti sareng bakal maparin sa Allah Gusti Allah al mu'minina ka pirang-pirang jalma mukmin ajron aziman kana ganjaran anu gede wallahu a'lamu bissawab.